Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dulur baraya Kiai Kobong di manawi ayana, pamudah-mudahan sapa pausna Allah masihkan kajembaran, keberkahan, keselamatan insyaallah fi dunia wal akhirah. Dina video nu ayeuna dina ngabako ngabuburit barang Kiai Kobong. Simkuring bade nyobi-nyobi ngabahas anu temana panggeuing kamu. Dulur baraya Kiai Kobong di manawi ayana dina raraga ngambah kahirupan di ieu alam dunia. Sayatina diri teh aya nu ngatur. Awak aya nu ngawasa. Umur geus diukur, napas geus dialas. Kusabab umur geus diukur, napas geus dialas, atuh teu bisa sakabaka-baka hirup urang di alam dunia. Ngalajur nafsu, ngumbar kahayang, ngumbar amarah. Malah supaya diri henteu katalanjuran, Allah geus masian pitutur. Papatah oge panggeuingna keur urang sadaya. Buah kumangrupikeun dilalatul hal atawa dilalatul isyarah. Seperti kayaan panon anu tadina keur ngoramah jelas bengras. Ayeuna mah geus mulai ngurang tepati awas. Buuk anu tadina hideung meles, ayeuna mah geus mulai robah bodas, bahkan ngeplak bodas. Kulit anu tadina cangker, komo perawan mah mulus, saking mulusna kulitna tunggila gitu golesan. Ngan ayeuna mah geus berjalana waktu, pareo bari jeun pias. Awak anu tadina cangker peleger ayeuna mah karempo biga kararas. Tah ieu mangrupikeun pitutur. Tah ieu mangrupikeun dilalah ti Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dina surat Yasin disebutkeun wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Sajalma anu dibere umur panjang ku kami bakal ngabalikeun kana warungkana balik deui kana budak garis miring. Nah maraneh teu baroga akal. Dulur baraya Kiai Kobong rahimakumullah. Tapi manusia dina narima ieu panggeuing ti Allah Subhanahu wa taala. Aya anu teu bisa maca. Teu bisa maca karena eta kejadian anu disebutkan tadi. Buuk nu tadina hideung meles jadi bodas, buuk nu tadina awas jadi tepati awas. Awak nu tadina jag-jag goreng kas tarempo jiga keras. Dina harti teu bisa mikirkeun karena naon anu tumiba kana dirina teu ngarasakeun yen eta teh mangrupakeun panggeuing ti Allah ka diri. Kan aya deui anu bisa maca karena eta kejadian tapi teu ngajadikeun pitutur pikeun dirina. Eta kejadian teh dianggap perubahan alam anu geus biasa. Pangda manusia teu bisa narima kana eta pitutur jeung panggeuing ti Allah Subhanahu wa taala sabab manusia boga dua penyakit anu euteup dina hati. Lamun jalma mukmin boga ieu dua penyakit moal bisa narima kana mau idho jeung tazkirah ti Allah. Oge sabalikna. Lamun ieu dua penyakit leungit dina hatena pasti manehna jadi jalma anu mulia di painun Allah Subhanahu wa taala. Sabab manehna bisa narima kana papatah jeung panggeuing ti Allah
ku mangrupa dilalah anu tadi. Malihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam parantos ngadawukeun yen teu aya deui mental anu panggorengna kajaba nu katerapan ku dua panyakit ieu. Naon dua panyakit teh? Kahiji yakni khirsu. Naon ari khirsu? Khirsu teh hartina kadademes diri kana dunia atawa sok disebut deui hubbud dunya. Loba ajengan anu ninggalkeun masjid jeung madrasah lantaran hayang nyiar kifayah pikeun kahirupan dirina, padahal dirina masih keneh bisa dahar, bisa make, padahal Rasulullah parantos ngadawuhkeun bisa abdud dananir. Panggoreng-gorengna nu jadi hamba nahar. Dulur baraha Kiai Kobong rahimahullah. Ari nu disebut khirsu teh lain anu beunghar. Lain pedah jalma beunghar bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah buncir leit lega dunia santana dijaya di jambrong di kolong si jabrik di bibir teu kawadahan hartana eta nu kitu khirsu lain cantang tuh khirsu. Nu disebut khirsu teh nu kadedemes atawa salawasna inget bae kana dunia. Jadi sok sarajan jalma kokoronya sok malaratosa lieu tuh haragap taya, tapi lamun dina hatina cumantel kana urusan dunia, hatena mikiran we dunia, maka nu kitu disebutna khirsu. Sabalik namun beunghar loba kelibuk hartana teu kalebok tapi terjadi pikiran. Bahkan harta kekayaanna, bahkan dunyana wanjeuna dipake jalan pikeun ngadeketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh mengobakeun sedekah, ngalobatkeun tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah jeung sajabana ku hartana anjeunna mungkin deket ke Allah Subhanahu wa taala, nu kitu mah teh disebut khirsu. Justru nu khirsu nu hubbud dunya teh nu hatena cuma tel bae kana dunia. Ibadah inget kana dunia. Turta hatena mulungkut bae. Mikiran we dunia. Ieu panyakit hate anu kahiji. Panyakit hati nu kadua disebutna tulul amal atau panjang cita-cita. Lamun jalma boga pikiran atau boga rasa yen hirup teh bakal lila keneh. Asa jauh keneh kana maut, asa ngora wae, asa batur wae nu rek maut. Urang mah teuing moal maut mah. Diri mah asa panjang umur wae. Masih jag-jag waringkas, rarasan teh moal geuning. Kan ieu nu disebut tulul amal. Kumpulkeun harta banda, bari jeung teu inget yen dirina bakal maut. Bari jeung teu inget yen dirina bakal balik ke Allah Subhanahu wa taala. Tulul amal, panjang cita-cita, ieu ge panyakit hati. Padahal urusan maut napa? Nu apa? Teu ngora, teu kolot, teu budak, teu dewasa, geus nepi kana waktuna mah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana datang ajal Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna, moal bisa ngengkekeun saatan najan sakedeun, wa la yastaqdimun, jeung teu bisa hayang heula. Gering taunan, puluhan tahun, tapi can dikersakeun maut mah ku Allah Subhanahu wa taala, najan dienrin, najan minum racun, tapi cek Allah selamat, cek Allah panjang umur, moal maut. Lamun jalma jag-jag belejag jeung sagala rupa. Tapi wayahna maut mah ku Gusti Allah. Teu kudu aya sabab. Bisa jadi langsung dicanda ku malaikat. Maut datana bagtatah, ngadadak. Yang de kuncina kullu nafsin
dha'iqatul maut. Sakabeh diri anu bernapas, sakabeh awak-awakan anu bernapas bakal ngarandapan kana maut. Sakabeh makhluk, teu manusia, teu hewan, malahan tatangkalan aya paehna pasti. Dulur barea kaum muslimin, pamirsa Kiai Kobong rahimakumullah. Kumaha atuh tina masalah tadi cenah dua penyakit nu aya dina hati. Lamun urang kaantepan dua penyakit nu tadi, hubud dunya terus tulul amal, maka eta bakal nutupan hati urang tina ningali pitutur panggeing ti Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang teu bisa ngarasakeun perubahan dina awak urang. Kariputna kulit mulai tejag-jagna awak. Lamun anu hatena bersih mah pasti mikir aing beki kolot, aing beki robah, tan wande maut beki deket. Rek ibadah ka Allah Subhanahu. Diri teh teu walakaya pasti bakal ngarandapan maut ku dituna. Manehna pasti bikin rajin kana ibadah. Dulur baraya Kiai Kobong di mana bayana tina dua atau tina uraian tadi lain berarti urang ulah merhatikan karena masa depan, lain ulah mikirkan karena kehidupan menjadi anak incu, pikeun kaharepna, lain ulah boga cita-cita jeung harapan, tapi eta cita-cita jeung harapan teh ulah matak mohokeun karena kepentingan diri pribadi pikeun bawaeun ke akhirat. Sabab diri moal salawasna ku melendang di alam dunia, balik tak urang bakal mulih kajati pulang ke asal ke alam kelanggengan, bakal dijabrakeun ke akhirat. Ku magrib itu kudu bener-bener jeung soson-soson nyiapkeun bawaeun ke akhirat, ulah kabengbat ku tetempoeun, ulah karayu ku setan anu matak mawa diri pohok ka pangeran, pohok ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulur baraya Kiai Kobong rahimakumullah, sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Kirang sareng ngapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.